Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai Carpon. Saya Fania Safitri sebagai editor. Saya Almira Talita sebagai penulis. Saya Tarisa Stiani sebagai editor kedua. Saya Jinedin Hafiz sebagai pembaca Carpon. Saya Bakal Bagai sebagai pembaca unsur intrinsik. Saya Arjen sebagai pembaca soal dan jawaban. Saya perwakilan kelas Bade nepikeun materi ngeunaan Carpon. 1. Naon anu dimaksud Carpon? Carpon atawa singgetan tina carita pondok nyaeta salah sahiji karya sastra dina wangun hancaran atawa nu disebut oge prosa. Carpon kaasupna kana karya sastra dina wangun prosa. Buhun contoh wangun prosa buhun lianna salian ti Carpon nyaeta novel. 2. Naon wae ciri-ciri Carpon? 1. Carita nu aya dina hiji Carpon mah biasana ngabogaan eusi anu mangrupa carita khayal atawa carita nyata. Tapi sanajan caritana khayal, carita nu aya dina Carpon mah biasana realistis. 2. Anu nulis atawa pangarang Carpon biasana jelas. 3. Kaasup kana prosa modern anu eusi caritana pondok sekitar 5 nepi ka 10 kaca majalah. 4. Carita aya dina Carpon biasana mangrupa carita anu rakyat sentris realistis. Bahan caritana dicokot tina kahirup nu aya di rakyat sekitar sarta biasana dipangaruhan ku sastra barat. 5. Carita nu aya dina Carpon temana biasana bebas sarta sifatna dinamis. 6. Palaku anu aya dina Carpon biasana mah ngan jelema wungkul. 7. Carita khayal anu aya dina Carpon biasana logis sarta realistis. 3. Bedana Carpon jeung novel. Bedana carita pondok atawa Carpon jeung novel nyaeta panjang Carpon biasana ngan saukur 5 nepi 10 kaca majalah, sedangkan panjang novel mah bisa mangrupa hiji buku. Unsur pangwangun Carpon: 1. Tema. 2. Palaku. 3. Latar setting. 4. Galur plot. 5. Amanat. 6. Pusar sawangan. Saya perwakilan kelas bade nepikeun materi ngeunaan Carpon yang berjudul Selat Sunda jeung Gunung Krakatau. Kacatur zaman baheula di pulo Jawa belah kulon aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Sang Prabu gaduh 2 putra anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. Harita mah pulo Jawa sareng Sumatera teh ngahiji. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. Mangka kerajaan teh dititipkeun ka putra-putrana, tur dibagi 2 belah wetan ku Raden Sundana, belah kulon Raden Topobrana. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna di bates 2 negara nu dibagi 2 tea. Anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. Hiji mangsa dina taun kagenep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana Parasea Raden Sundana ngarugrug kerajaan Raina Raden Topobrana. Sang Prabu teh cek guci anu tos dieusi cai laut rea. Terus indit ka medan laga kasampak 2 putrana keur perang. Campuh atuh bendu pisan si anjeunna ningali ramana sumping rek weh perang liren. 2 putrana langsung nyamperkeun cedok weh nyarembah ke Prabu Rakata. Kitu deui para juritna atuh 2 putrana beak bersih disusupkeun pampang naman Raden Sundana nu wani ngarugrug negara Raina. 2 putra anu tarungkul teh nyarek atuh Seng Prabu teh langsung gadeg cek kana guci pusaka tea.
terus cai laut anu dina guci dikucurkan di sapanjang wates dua negara. Teras guci anu tos teh kosong disimpen di kapal bates dua kerajaan teh. Anjeunana indit deui ke tempat pangtapanana teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajangelek jadi selat nu kawiri disebut Selat Sunda. Ningali ramana sumping rek weh perang liren dua putrana langsung nyamperkeun cedok weh nyarembah ka Prabu Rakata. Kitu deui para prajuritna. Atuh dua putrana beak bersih disesekeun pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarugrug negara raina. Dua putra anu terungkul teh nyarek atuh sang Prabu teh langsung gadeg cek kana guci pusaka teh. Terus cai laut anu dina guci dikucurkan sepanjang wates dua negara. Teras guci anu tos kosong teh disimpen di tapal bates dua kerajaan teh. Anjeunana indit deui ke tempat pangtapanana teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngejanggelek jadi selat nu kiwari disebut Selat Sunda. Nu mawi dinamain Selat Sunda lantaran Raden Sundana serakah hoyong wilayah anu raina. Dugi ramana ngedamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung nu katelah Gunung Rakata. Ana teh atanapi Gunung Krakatau. Tah kitu sang kakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. Saya perwakilan kelas bade membacakan unsur instristik carpon Selat Sunda jeung Gunung Krakatau nyaeta 1. Tema perang dudurungan. 2. Watak palakuna Prabu Rakata arif adil tur bijaksana. Raden Sundana serakah. Raden Tapoprana embung ditindes. 3. Galur maju. 4. Waktu isuk tempat jamaan baheula di Pulo Jawa belah pulo suasana gagaduhan 5 pusar sawangan ngaliwatan tokoh dina carita. 6. Amanah urang ulah jadi jalma nu tamak jeung mikirkan diri sendiri sorangan mungkul dina sasakala Selat Sunda jeung Gunung Krakatau. Sekian yang dapat kelompok saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.